Pokok nama Abadar ngarekomendasikan, Abadar ngasaan AGT ayam goreng. Jangan lupa di like, di komen, dan di share, and subscribe Peperoden. AGT ayam goreng tung turunan. Nah, hari ini Abadar geus Peperodennya aya di Jalan Tung Turunan pas perapatan yang arah mau ke Jangari. Nah, hari ini Abadar teh ingin nyobain ada AGT ayam goreng tung turunan. Yuk cobaan hayangnya jerona jiga kumaha. Ayo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng asa ya? Aji AGT. AGT. Mohon Aji AGT ayam goreng tung turunan. Oh, Aji teh AGT ieu meureun ngarang-ngarang Aji AGT ayam goreng tung turunan. Ini sabarhan pangaosna. Mira ieu mah mung 8.000, ieu 1000-an, ieu 2000-an, ieu 1000-an. Atuh 1000-an mah murah pisan ya, atuh beureunan 1000-an mah sarua jeung es bonu kojek meuni hijieun daek meuni kana meuli jeroan Abadar mah. Ari ieu bar perhulu-huluan ieu sabaraha? Perhuluan 2000-an, 2000-an. Ari sangu ieu sabaraha? 4000. 4000 keur zaman ayeuna ku 1000-an mah nya asa ku daek pisan. Atuh 1000 atuh sarua jeung es bonu kojek 1000 mending meuli usus Abadar mah pujung sangu jadi seubeuh. Ayeuna penasaran Abadar mah nya ayeuna hayang nyobaan AGT teh. Cik tah ieu. Ieu mah jigana tehnya tah Abadar mah. Aku daek 1000-an nya nu kieu. Ieu mah jiga Abadar kuduna 5 ieu mah. Ameh rada wareg. Ieu usus sabaraha? 1000. Ieu usus 1000 sakieu. Aslina daek pisan murah pisan pokona mah tah. Moal aya anu zaman keraina harga 1000-an. Aslina sok wani dirungkeun Abadar. Ieu tah huluna. Ieu hulu sabaraha? 2000-an. Hulu marda naik seetik 2000 benar gede ya huluan seetik. Baiklah cenah naon 2000 wani keneh ke zaman ayeuna mah. Tah ieu. Ya daging sabaraha 8.000? 8.000. Mali daging 8.000 Abadar mah. Cukuplah jeung sakieu nya, Pak. Oh, ceker 1000-an. Mana ceker aya? Oh, Aya. bener tah. Pasang 2 pasang. Sapasang. Oh, sapasang teh 1000. Sapasang. Sahiji. Oh, jadi sakieu teh 2000. Jadi sabelah 1000 meureun. Ari sugan teh sapasang jiga senal, Pak. Tos sakieu. Tengali nya ieu di AGT harga ieu 8.000, ieu harga 1000-an, ieu 1000-an. Rek teu daek kumaha tuh. Mending ka AGT ayeuna mah ka dieu tong ka mana-mana hayang-hayang mah hayang dahar ka dieu jeung sanguna tuh. Tengali 4.000 nya, Pak. 4.000 sama 4.000. Daripada ayeuna ieu mending kana nyangu mending kana ieu we. Tah keur ka ibu-ibu anu marawes mending kana ieu ka AGT we. dibungkus aya ku daun cawu deh. Ku daun cawu tengali. Pak ieu digorengkan, Pak. Siap. Ngajurujus pisan. Ieu mah pokona mah seger biasana mah lamun minyak-minyak da ieu mah alus pisan minyakna. Daek pisan Abadar mah. Pokona mah sok datang ka dieu ka AGT di Jalan Tung Turunan. Ieu mah geus seger pisan tengali. Pokona mah ieu mah karesep Abadar kabehana ge. Aslina ieu mah. Tuh, jadi kan Abadar ge jadi geus ngalih goreng hayam jadi lapar hawana teh. Urang cobaan ieu. Sanguna ge 2 Abadar mah tuh. Urang cobaan lah Abadar sambal nanya, pokona mah biasana lamun di nu kieu teh Abadar sok hayang ngetes sambalna heula. Cik kumaha sambalna? Ieu cocok sambalna. Urang cobaan asaan ku Abadar AGT ayam goreng tung turunan. Panasaran Abadar mah. Ulah cek beja hungkul. Ayeuna urang asaan ku Abadar ieu kulit anu harga 10.000-an. Ieu geunahna teh. Lunak kana tulang-tulangna, beak ulun kasar langsung geunah. Jeung ieu bumbuna resepna teh
Ya emang meresapnya. Meresap jadi karasa rempah-rempah teh ngahiji jeung jadi ieu mah teu sembarangan jadi punya resep aya tersendiri boga rahasia dapur sorangan ieu mah. Dia paling karesep abadar ya. Nah, langsung lesat karena tulang-tulang na. Aslina tipu ka tulang-tulang lain mah. Nah, amplana ya. Rekomendasi yuk. Pokoknya mah Abadar ngarekomendasikeun, Abadar geus ngasaan AGT ayam goreng tung turunan, tah geus nepi kana lidah karasa pisan ngeunahna. Pokoknya mah rekomendasi tah keur urang warga tung turunan, sukalieu anu ngalintas ka jalan tung turunan arah Jangari aya setik AGT roda teh warna koneng. Ieu ngeunah pisan, aslina ngeunah. Wani diriungkeun pisan Abadar mah. Aslina jeung hargana murah pisan, dina 1.000 teh ka 8.000, sanggup 4.000. Ah, pokoknya mengenal pisan tah keur ibu-ibu anu maros masak mending ka dieu wae. Sok tah anu karyawan puyen, anu karyawan pabrik, pokoknya mah daripada masak mending kene ka AGT. Aslina ngeunah pisan. Rekomendasi. Uksum billah. Hada mia bil mia. Ahsan bener. Uksum billah. Cinta maco. Waalaikumsalam. Nuju ngagaleh goreng hayam, Pak. Ari teh sering meser ka dieu. Sering pisan. Kumaha rasana? Raos. Sabarang mirah teh awis teh. Selain mirah, raos deui. Peperoden.